karasa geus 5 poe ninggalkeun imah ninggalkeun inu ninggalkeun si Lilis anu ngabaceo meuni eueuh komana ninggalkeun si Robert kucing anu dipikanya aku ku teu kira padahal mah si emak nyarekan si Robert buat jadi kesel. Mak hampura duloh mak duloh salah mak duloh sono ke emak gening di pikiran mak pernah isuk-isuk di banyur kucai lain ijit lain benci mak teh maka tingkunya ngaudangkeun salat subuh embung meureun ningali budak digebrus kana seuneu neraka. Mak hampura duloh mak. Ya Allah, abi yakin nih eta salah kamu dulu. Kang dulu, Akang, iya Lilis Kang. Kang, gimana Kang? Iya Lilis Kang. Akang gimana? Itu gening Kang dulu teh. Akang tega ka Lilis. Akang tega ka si emak. Akang apal teu salila si emak ditinggalkeun teu dahar. Akang emang tuh. Nyalis hampura akang teh karek sadar nah akang teh kieu. Ayo wae, siapa tingkah teh kehet. Ayo. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Rajab. Udud lin, serek udud. Teu meunang bulan puasa beuh. Kurek udud. Lain udud urang Sodok. Siap disodok ku aing ha? Aing sono kasih dudung. Hah? Kasih dudung. Majalah cenah apa kasih dudung? Osok minyaman duit wae lain. lain si dudung tak Katang. Aduh. Beuki parah aing mah. Kocik sia cenah ama kasih tatang oge lain. Majalah genteng geus ngarebut si Kartin. lain si tatang tapi si Dulo. Oh, si Dulo. Nyata orang itu apa? Di mana si Dulo? Nyata teuing di mama mati aku. Ayahku tahu. Aing nyaho dah mana arek ngomong di mana? Nya. Heeh. Udah sarua urang kitu nyaho di mana si Dul Halok teh? Rajab
Teh kesurupan lain istighfar sia teh ieu. Aduh si keket Junaid mah aing mah para rusing. Ceplok teu para ruguh. Aing mah boga babaturan teh asa teu alaleuh cerik euy. Kursi duloh-duloh na. Duloh kitu-kitu oge ke aing teh kangen. Junaid. Junaid, sia ka mana? Astagfirullahaladzim. Awas si Junaid mah. Astagfirullahaladzim si keket. Dulu. Istighfar mana istighfar. Naon ari maneh teh? Mana ngajol Anda. Anu arek ngajol. Kurang nempo tadi itu arek ngajol Anda. Aweun nu ngajol. Pamun mana kayak masalah cari tak wih. Eueuh masalah. Oh, si dulu halok dengan paingan atuh si kehet. Rajab, kadim mana untung ayah mana tempok ya si dulu arek bunuh diri. Nah arek ka mana atuh maneh teh dulu? Arek ka mana? Arek balik urang teh. Nah arek balik maka arek luncat ieu mah. Anu eueuh nu arek luncat. Bunuh diri. Eueuh bunuh diri. Aing mah pusing, aing mah pasti mah gara-gara maneh ieu. Teu balik guys mah. Nah arek ka mana atuh maneh teh dulu? Arek balik uing teh. Bir aku arek balik mah kayak luncat sagala. Anu arek luncat keur bunga ieu keur bunga. Kurang nempo si dulu di itu arek ngajo ka handap. Nya mah pasti gara-gara maneh dah. Mau jauh. Masuk tara balik ge. Teuing jelema teh. Ayo naik ke mana tuh? Rek balik uing teh. Memang balik mah ayo orang untuk formasi lah. Kumaha teh? Salah. Di tengah. Oh salah. Yuk. Encan atuh encan ya sok cing. 1 2 3. Lewat mincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh pisan santri mah wadodo. Deui atuh deui. 1 2 3. Lewat mincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh pisan santri mah wadodo. Lewat mincak waduk, duka waduk saha. Haneut keneh pisan santri mah wadodo. Astagfirullah, kecil lah. Udah aku paham ada inspirasi hitam teh. Toh, Innalillahi Umi sayang, cantik, yang selalu Ito hormati. Umi teh pan gaduh lambei. Ci atunya orang Ito teh nganggo lambei. Entong nepak bunuk Ito, pan aku teh jadi kaget dibuatnya. Ito, tadi Umi nyauran teh. Mungku maning tak ya walaran teh Ito na. Umi, Ito teh nuju sasapu. Ito teh awewe Umi, arek naon teh Ito kanu jauh kawaluran. Ito, saha nu orang kawaluran. Maksud Umi mah teu aya waleran. Tuh itu tadi Mang Udoy ngawartosan aya pembagian sembako saudara di desa. Umi, aku teh seorang perempuan. Kumaha emutan Umi? Nitah kawaluran bari mawa batako. Teu sangki itoh mah. Umi mah bohongnya ah teh. Umi tega. Ari Ito cepil teh. Nyata sah mah bener. Bari murang si Iroh we cenah ka desa. Astagfirullah Umi, kumaha ieu teh? Nitah kawaluran mau batako naik beca deh nyair harek nepina bari jam bulan puasa kieu istighfar atuh cobi Umi kabudak teh ulah kitu-kitu teuing ah aku beja ke si Eis nyeri ku Umi. Assalamualaikum ibuku cantik, assalamualaikum kakakku sayang. Kebeneran Iroh datang. Mau bingung ngejelasin ka lancik maneh, malah jadi salah paham. Umi teh geus lila ditinggalkeun maot ku pamarane.
berjuang sorangan hidup rame. Naon we ngilu jeung batur. Aya gawe nya ngilu gawe. Aya jualan nya ngilu dagang jeung batur. Ya melieur rek ka desa heula, mamararane we deh. Iro, lihat si Umi lari dari masalah. Pokoknya mah Arik Bebe kasih list. Oh iya, tolong aku. Duh, di mana aja? Kasih. Ya Allah, tersalah ieu panon teh. Tuh si Dullah. Dullah. Jangan lupa ya untuk semuanya untuk nonton Baraya TV dan jangan lupa untuk like, Comment and subscribe. bye. Mwah.